latihan di tengah nginjem duit. Lain wala. Suka tetenya kuring datang. Oh, udah kalangkang goblok. Da aing kana kalangkangna wau. Wau, beda rupana, beda tir sajen. Eta ilmu usik kitu mun asa wau nya jeung usik kudu dipake ku urang. Heuh pan urang mimitina ge. Akang mun baheula. Da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak. Keur budak harita. Heeh. Tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi. Naon? Bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing. Teh riwang. Bisi sileing poho deui. Ai kitu. Ai soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masak poho teh. Jadi, poho mah turunan ti gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh. Soal usik teh sia mah baca capek unggul. Heeh. Bener can pernah latihan. Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan. Can pernah latihan itu. Da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah. Tuh, percaya iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok. Pakai hampura segala. Dari nyan latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal. Sieun benyaan benya. Atuh beakeun tanaga keungke meureun aing. Hah, ya. Goblok sia. Montong ada dewa sih cuy, ada latihan ieu mah. Dari nya atuh. Heeh. Wah. Sok, tuturkeun. Tuturkeun. Hayat. Terus syarat kuring tah. Halus. Woi. Tah. Woi. Tah. Oh, bener euy. Bener euy. Air ikatna mah mau. Gitu. Wet. Ah. Potong. Musik. Leuh. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya ka dieu bawa. Eta bahayana mah. Tuh. Udah eta. Nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resort teh teh. Alah. Wet. Ah. Musik kumaha kita? Beres mah. Aya eta akang teh lah. Nginjem tanaga babaturan. Kumaha mau ditongkop ku kuring. Tah. Oh, Tuturkeun tenaga sileing. Heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap. Da mah bisa balakaya. Bawa ka dieu. Tah, dibawa ka dieu teh hese pan. Sok. Bawa deui ka dieu walikeun. Tah ka ditu hese ka dieu hese. Da cek dewe mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta kabeh beda teh. Heuh beusi poho. Nya ai eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta kitu. Dek ngelehan maneh lanceuk aing mah. Biasa lumpasan. Wah. Aya kitu satiaki teh nya geleutik. Tingali nepi ka wo anjir. Oh, letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Buntet-buntet tuh itu mah. Hebatna satiaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh. Awas domba. Berkong. Nepi ada. Oh, tidinya. Sadang. Duk. Eta. Ayo. Kidang kancana teh Kang. Bejana sireng terik lumpat. Oh, bejana. Eta ku bejana wae atuh pan babarengan teh unggal poe. Eta dina Agustus kira-kira. Oh. Juara wae itu tadi. Menang wae geuning dina Agustus ai lari sileing. Lari. Di RW genep teu menang wae geuning. Ai sileing kumaha teh menang lari teh. Heuh da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih.
Ingan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara disusuh. Ye, ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Pinjam ieu besok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok kayaknya. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum amat kanu beureum ulah mana wae sia teh. Tuturkeun aing. Kanu beureum. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing era. Sing serius. Usang ngitungna. Dek ku siling dek ku dewek didinya we sok komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Geus ngajengkat. 2. Geus ngajengkat, Wah. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Nu muruhan moal aya bari ngadean. Terus. Loh. Terus. Naon Kang teh? Lamun deukeut di baledog wae. Ngerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh, Kang? Kami dah hana capek aing. Oh. Astagfirullahaladzim. Karena yang menjadi tentara teh gitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah teluh beraja. Naon teh lu beraja, Kang? Jol reuy hayang dahar. Sarua. Ieu mah ti pihak geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing bererebek. Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun, Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara barudak Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyangkaru. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kolbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu, Kang. Sanajan pihak musuh da pugu oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we euy. Sarua we, Kang. Keun Aya hati anu nya larian. dikubur massal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Iya. Ya, nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yo. di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat muga Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener, Kang. Alah Haji Mustofa nih. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Ya. Ai dagang lauk. Oh, ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Andi. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Duh, Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu nutur-nutur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan. Aya menjadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh. Tah teuning. Nah gini aya. Aya jaketan mah lumayan. Aya Kayak proyek. Aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngorebut. Ulah ini Seur sini. mau wae mau program anu teh abdi teh. Jadi. Nya. Keun.
Oke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh kayak gitu taina teh Bima terek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong percaya tenang aya ngomong masuk di leuwihan ayo urusan kabohong lamun ka PHP-an duit dikurangan ayo urusan kabohong percaya ayo soal ngabohong mah siap lah nya ayo ekol mah da teu aya usumna jengkol aya bener Kang percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka lain pakai disebut ke teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin daun Kang jomoni saya emangnya manehna teh pangeran monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu na kabeh oge Kang ieu mah jelema doraka we Kang biasana nu nuduh kitu teh manehna teh eta pada sakit nu doraka mah naon pot teu ulah ieu we ngagereneng aya teu teu hatena teh ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah wah tebih eta mah udah kena beca di bulan ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae mah nya aya beca aya beca di Cicadas aduh nah itu kemana wae gerakan mun urang mah ini teh heug jeung ongkos kahayang ta ini kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula gitu ka dewe bari ngalungkeun duit Kang naon geuning kebenaran ka dieu naon sebutkeun jauh teh tadekeun gajah rek dipaehan naon maksudna nu di mana teuing nu di Sumatera teuing di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun panyakit flu gajah badak rek dipaehan ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak mau dek ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh munur ada munur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul belah kidul teh gajah jual gitu la ilaha illallah tong kemana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati jauh-jauh atuh Banowati ini hayang gebug aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh si anak Dora Aswatama tah eta na pripoli Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ke juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu omat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh bejakeun keur Cirebon gitu nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teu jambung kitu teh ya keur perang nyeritakeun KB pokona mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu pira ge sakitu tuh tak kitu pira ge oh siap lah kade euy meh HP we
minta digosipkeun Aswata mah paeh. Sing Aswata mah gogor acan. Oke. Gede kabeh teuing. Kuring mindeng kakidula. Kakaga. Oke. Beda hari geus umroh mah. Mun lami tetepan. Sok asa kasuat-suat. Aya naon? Dah, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Nya, lamun pinu museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinu di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh, Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti, Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan kayaknya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese. Hese rek ayana. Batur. Henge. Ayo kumpul. Ngalah pecah jeung saerang. Sendiri wirana di sidi. Bentang amok sorangan. Wah, terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Henge. Ulah. Walah, eta waos mah. Patekedan anu mulia. Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ieu. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Wei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun we paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Ah, kan bayanan keur kieu mah lah. Dirancing geus. Patekedan anu mulia. Tentulah tapi niat kejahat. Buka kodam ulah Wae kadarieu. kuat medan kariwa. Saileutik temong kuda. Morena Alah saha anak. Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Meni cantik. Kakakaskan wahasna Allah. Rambut tuh kagomplok gitu mah. Ngeunakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun
Mente naon? Apaan aya festival? Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mudu. Rek kilu kontes sebenarnya teh. Jaipongan sagede. Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. Malakana palintangan pabalean pangaru tanah candikan pengaran kasayang mamutna padi dadang berbautia muatna Pati kadang anu mulia tentu Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing balaleunghar. Sabaksuna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuna tuh. tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. kudu kuda ulah punten nun Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Nu ngendang nu naon. Bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kendang genah. Kenang aya nu nabeuhan. Kendang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku ekelak-ekelakan eueuh eta beuhan. Dara rasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot. Si budak Kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta TRI Pepadi Jawa Barat jeung TVRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, maneh mawawakana kondom. Goblok. Nanti cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah Pak Udin adi mana? Direket teuing da moal nyambung atuh. Nyamung aing mah. Nyawa jalan mau budak.
Wah, naon ke ngaleret? Ya kapir ka dia euy. Nganggap Yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakang naon ke cirina nya. Naon ke cirina tuh kayak nganggap kapir. Tara salat sia aja. Beda. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyaanyi jeung mah teh fanatik ieu. Oh, apa nanti ke jelema Kang? What ya sap. Wah, anjir. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya, awas. Woi. Duh. Berat lawan teh ya. Woi. Dak ya. Aduh. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy. Aya nu Baru kenalin aing we ya. burukan nu ngarampok meureun. Woi, ya kesap. Ya. Nawa ke ngaleret deui. Jara raya jelema teh. Tong babarendogan ah. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, ya sap ya. Woi. Lamunnya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Merukan lain aang meureun. Burukan. Woi, ya. Woi. Au. Ole. Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Kunaon teh. Kunaon itu. Naon sih teh? Kunaon sih kan ponok sebelah tuh. Dan abdi teh tara eleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Aduh. Nah, ikut Nabi bele. Di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona euy. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, itu kang ngagologor gitu. Mereka berial. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna teh. Malaysia. Mi HP bibir aing. Apa bibir? Mi HP bibir. Wah, Mi HP. nu abdi ge geus kanal teuing. Malaysia ka dia. Serius di dia ya. Geus loba nyebut Aya tamu. Nonyok aing geus. Aya kasieun. Nyebut eta musuh we nih kada bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cepot. Tonyok ku abdi ulah. Ulah. Tuh udah kan pakai congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun kada sesing inget. Pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Kade. Padahal nya hayang menang mah bala tentara teh mawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakkeun gejos ka musuhna. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah teu licik mah moal meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Ya udah si eta mah yang kitu wae. Aya peraturan naon ge Kang. Gitu kan.
pot di mana nanyakeun cenah meureun nahannya aswata bapae kumohon abdi kita si wartosan ku Gusti Batara ih mun ngomong atuh sia Nges gitu atuh meuni wah panjang catur meureun naon sana naon atuh ari akang naon aduh dewasa meureun dibawa mah kena wae baledogan aing nya teuing pas wae sia teh mah baledogan mah terus sina nah tah teu beunang euy oh sina ngagejeli ka handap naon anu bieu kade kang nanaonan teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh sia eta mah adeuy naon akang make gagaro segala hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa wah jenius akang teh mah tuh jenius mah ge Abong Batara hartina Batara teh nyaeta pinter mah ge gelar Batara pinter dina sagala rupana ngatur siasat teh ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna wah geus boga akang bajai bagja Geus boga akang otak heunya tak kitu akibat naon cing naon akang teh teh akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah akang dewekna meureun nu bedegong teu sumanget bedegong Wangkala. dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam mun akang pinter mah omongan teh moal jadi pangaripu da loba pisan geuning anak bapa teh putra-putra bapak mah seueur urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajararagona wah palolontongna akang hartina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina oh kan tenan ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta abok eta we naon kang sakalian titah salat naon kang kalah main keleci we der parasea bener komo aduh cerita ampun Gusti nu Maha Agung komo cerita Yuda dititahku salat teh pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kagero akang keur majalmi ai Kurawa wah Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo mun cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya kan tenan eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sumo pancen rahayat dina program KB teh heuh oh kan tenan akang teh teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh ih supaya sabab saja tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut akang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh kan cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewek bisa nya euy percaya kakang mah efisien jeung ulet bener bener akang apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat bener tadi dia pentingna euy puguh hari akang cukup anak teh dua palingnya dua we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab ulah akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapa kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaituna teh rehat teu saimbang jeung usaha makomo kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh ieu meureun baka
rupa-rupa kejadian merenang tina lo bating anak teh luka alaman mata kedah di KB teh gitu murukan direncanakeun ya ulang poe eta dewek ngagotongan mayit ulah kitu akang deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mau murukan teh mangkuan tiga tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit nya untung pang perangan untung ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh deui eta nu simpati aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat hi rupa-rupa eta pelebah sakarat hei kumaha kang kumaha gumantung beureun karesepna keur cager oh kantenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh kang naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun mantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya kangnya lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we kanya naon eta goreng beureunan keur hirupna teh resep nyaron padak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu Akbar saha tadi kana resep salat teh oh digana oh leuh kita maka alah jalmi soleh nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi boh ka neraka boh ka sawarga nya gumantung urangna gumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres bari euy stres teh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid ipek teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nyata ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaranneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun laingan loba jadi beurit watir kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panusturunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta kang ya kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku Ais Pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres dina zaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran managejo oge sumuh da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero halinana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da
kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek da Dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna meureun teh mah ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun di chat tapi bener aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna bakat jago-jagoana bener nya nah eta Dorna eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumbuk tembak teh oh percaya kasohor itu mak-makna mah kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun kadinya mah kula tara misleuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cem disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh plak palungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui wallah jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu muridkeun mung loba duit jeung ulah leuheung lamun ka aing murid teh marulang barang tarima kirim marulang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil uang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul tah ulah
bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling rek proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener disugana pakai eling ya Kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tanding eta Dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki eta sarua peneh di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresda Jumena leres sareng Sirikani Milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sirikani sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayani medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi emansipasi hor geus digenti nah geus kamari bener dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak Direkturna nuhun ngalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat kan bayangnya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon heuh pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenan laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenan ta urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha heuh anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 langkung pamilon 20 langkung pek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca Pak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin sugane anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we para nyang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae sokna urang mah
daya tempatna bisi micen kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegur kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Dan baik teuing di mana nyangsangna. Tara cair gini kan keurang. Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia kumaha Kang? Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Aduh, na kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi. Cadu mandi atawa di parah. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Nah, jadi teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Tah ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parnet mah. Can BLT ti ditu nama mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan teh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah Kang. Diperhatikeun ku pemerintahan teh dijual gitu. Rupa-rupa. Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Sikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Ngan aduh aing mun acara wing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Nu mata kanu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gemleng teh. Aya teh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan kan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees yang ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Rek rees mah geus rimahnya Kang bener. Alah. Kitu tah euy ti deweknya. Nuhun Kang Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Lain urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Nilai juang teh di dinya gedurkeun. Tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh. Bener. Lain perang da urang mah nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu. Cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ieu mah. Da baheula mah baheula heueuh eta
benang teku penjajah eta pejuang urang blues kena obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salang-sara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadi kena pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwih hanting kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak tuluy dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewek ku si anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paur gede kan alah ya Kang alhamdulillah deuleu duh rempeg Kang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh Kang para dalang aya aya Yuri aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat alhamdulillah tah kieu kitu lumatak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput nya kitu ai can datang duit sararea teh baru kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah kujung tereh paeh segala ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atukeun bae 20 garepek mikir ku si leuing ai paeh mah bakal geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui lamun umurna 200 tahun kari sabaraha tahun deui geus eta sing panjang Kang pinter gitu na bayangkeun ku si leuing pinter kieu sing jag-jag 50 tahun deui mah